Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsira wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ma'asyiral muslimin, jamaah pangaosan rahimakumullah. Alhamdulillah dina wengi homis ieu urang masih aya dina pitulung Allah Subhanahu wa taala tiasa menghadiri ieu pangaosan kalayan dina kaayaan sehat wal afiat. Oke, alhamdulillah, mudah-mudahan sagala rupi perjuangan para bapak sadayana kanggo terlaksanana ieu pangaosan sing aya dina rahmatna Allah Subhanahu wa taala. Harta anu dikorbankeun rek saalit rek seueurna mudah-mudahan eta janten sedekah jariyah. Atuh tadi simkuring ngareungeuk laporan ti DKM, mudah-mudahan kinerja marantena kanggo takmir ieu masjid sing aya dina amal soleh anu ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan marantena dipanjangkeun yuswana, digampilkeun mirik rezekina, dipaparin kasehatan jasmani rohanina. Kanggo salajengna mangga urang teraskeun hanca pangaosan Al-Qur'an. Kanggo wengi ieu urang aoskeun ayat 58 genep 10 genep hiji dugi ka ayat genep 5. Masih dina surah Maryam, surat nomor 18 juz ka genep 11. Sakuma biasa urang bil barakah aoskeun ieu ayat sasarengan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fakhalafa min ba'dihim khalfun aba'us salata wattaba'us syahawat.
fasawfa yalqawna ghayya illa man taba wa amana wa amila sholihan fa ulaika yadkhulunal jannata wa la yuzlamuna syai'a. Jannati adnil lati wa'adar rahmanu ibadahu bil ghaib. Innahu kana wa'duhu matiya. La yasma'una fiha lagwan illa salama. Walahum rizquhum fiha bukratan wa ashiya. Tilkal jannatul lati nurisu min ibadina man kana taqiyya. Wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik. Lahu ma baina aydina wa ma khalfana wa ma baina dzalik. Wa ma kana rabbuka nasiya. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li ibadatihi. Hal ta'lamu lahu samiyya. Sadaqallahul azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pakholapa mangka geus datang mimba dihim tina saenggeusna eta para nabi, tos dikisahkeun 10 nabi tina ayat nu sateacana, khalpun gagantina
ado sholata nyaeta jalma-jalma anu ngalalaworakeun kana salat, wattaba'u jeung anu naluturkeun jeung anu narurut eta jalma-jalma as-syahawat kana kahayang hawa nafsuna eta sakabeh jalma. Ae jaa mimba di haulail atqiyai qaumul asqiya, geus datang tina sanggeusna eta jalma-jalma nu dimaksud para nabi al atqiyai anu tararakwa, qaumul asqiya nyaeta hiji kaum anu carilaka, taroku anu naringalkeun eta jalma-jalma as-sholata kana pirang-pirang salat, wasalaku thoriqos sahawati jeung anu marapai eta jalma-jalma kana perjalanan hawa nafsuna. Jadi hirupna teh anu ittakhadha ilahahu hawahu, anu mangeranan mengikuti kana dorongan hawa nafsu, hartosna geus jauh tina pituduh Allah anu diajarkeun ku para nabi tadi. Pasaupa yalqauna maka bakal kena ka eta jalma goya naon ka kacilakaan. Ae saupayal kauna maka bakal tumibah ka eta jalma kullu sarin pirang-pirang kagorengan, wa khosarin pirang-pirang karugian, wa dimarin pirang-pirang kabinasaan. Qala Ibnu Abbas nyarios Ibnu Amas goy, ya, nu disebut goyun teh wadin pi jahannam, goya teh hiji jurang hiji leuwih anu aya dina neraka jahanam. Eta disebutna goya tadi. Wa inna audiyata jahannama lanastaidu billahi min hurrihi, di mana tina eta curang jahanam ieu urang sadayana nyunkeun perlindungan ka Allah tina panasna eta seuneu neraka. Illa man taba, angin jalma anu geus tobat, wa amana jeung anu iman, wa amila solihan jeung midamel kana amal-amal soleh kana kasayan. Maksudna illa man taba iwalti jalma anu tobat, wa anaba jeung anu geus balik deui kana jalan nu bener, wa aslaha amalahu tur geus memeres kana amal-amalna eta jalma. Nah, ieu mah bakal terlindungi, bakal disalametkeun ku Allah tina diasupkeun kana eta jurang neraka jahanam. Sabab tobat, babalik pikir, terus memperbaiki sagala rupi amaliyahna. Boh amal anu hubungan jeung Allah, hablum minallah, atawa amaliyah nu berhubungan jeung manusia, hablum minanas. Jadi boh ubudiyah, boh muamalah. Faulaika mangka eta jalma anu geus tobat, nu balik pikir, memeres kana sagala pagaweanana, yadkhuluna bakal lebet eta jalma-jalma al jannata ka surga, wala yudlamuna jeung moal didolim eta jalma-jalma sayan hiji perkara oge. Maksudna faulaika yusaduna fil jannati, jalma anu tobat, jalma anu geus babalik pikir, jalma anu memeres kana pagaweanana, ya, yusaduna fil jannah, eta bakal hirup bahagia aya di jero surga. Wala yunkisuna min jajai amalihim sayan, tur moal dikurangan eta jalma
tina pembalasan amalna sanajan saeutik oge. Jannati adnin nyaeta pirang-pirang surga Aden. Allati wa'ada anu geus ngajangjikeun kana eta surga Ar-Rahmanu Allah anu Maha Welas ibadahu ka abdi-abdina bil goibi sanajan eta surga kaayaanana goib. Jadi ciri abdi Allah teh wabil akhirati hum yuqinun yakin kana ayana akhirat termasuk kana surga najan eta surga goib teka tingali hiya jannatun surga Aden teh nyaeta pirang-pirang surga iqamatun anu dibangun didirikeun allati wa'adahum anu geus ngajangjikeun ka eta jalma-jalma biha ku eta surga rabbahum pangeran eta jalma-jalma paamanu tuluy iman eta jalma-jalma percaya ya, yakin biha kana ayana eta surga bil goibi sok sanaos bari goib qabla ayarauha samemeh nenyona eta jalma kana eta surga tasdikon kalawan ngabenerkeun eta jalma biwa'dihi ta'ala kana janjina Gusti Allah ta'ala. Eta salah satu sifat ahli surga nyata jalma anu iman. Innahu sanyanyana Gusti Allah kana aya Allah wa'dahu kana janjina Allah ma'tiya eta bakal ngadatangkeun. Jadi inna wa'dahu ta'ala bil jannati atin wa hasilin la yukhlifu. Janji Allah Ta'ala yen bakal ngasupkeun jalma mukmin nu amal soleh kalau bersurga eta bakal kajadian. La yukhlifu moal nyulayan deui moal nyalah deui. Kumaha kayan di surga teh la yasmauna teu ngararuping eta jalma-jalma ahli surga piha di surga lagwan omongan-omongan anu teu berguna. Omongan-omongan nu teu aya hartina illa salama kecuali uluk salam. Jadi eta suasana surga ya. Di surga mah teu aya omongan-omongan anu lagun anu teu aya hartina kecuali uluk salam. Ay la yasmauna fil jannati sayan min pudulil kalam. Ahli surga di surgana moal nguping saeutik oge tina omongan-omongan anu awon. Lakin yasmauna taslimal malaikati alaihim kecuali nu bakal kakupingna teh ucapan salam ti para malaikat ka aranjeunna. Atawa salam ba'duhum ala ba'din. Uluk salam antara aranjeunna jeung papada ahli surga deui. Kitu we Pak ya. Eta anu bakal kajadian di surga. Naon maksudna malaikat menyampaikan salam ke ahli surga ala wajhil tahiyati wal ikram. Eta malaikat teh menyampaikan penghormatan ngamuliakeun ka ahli surga. Walahum jeung pikeun eta jalma-jalma nu dimaksud ahli surga anu tadi teh anu iman, anu tobat ya, anu nyeun islah memeres kana segala pagaweanana ti mimiti pagawean hate, pagawean lambe, pagawean gaweana ya, ya. Dibereskeun ya. Walahum pikeun eta sakabeh jalma rizquhum rizkina eta ahli surga piha di surga bukrotan wa asya isuk-isuk jeung sore-sore. Maksudna walahum ma yastahuna fil jannati pikeun eta ahli surga ya segala perkara anu dipikahoyong min atwail mataimi dina pirang-pirang katuangan wal masaribi rupa-rupa inuman biduni kidin kalawan teu kudu usaha heula ya. Pan urang mah ayeuna ya boro-boro make hayang dahar misalnya
jeung daging sapi jeung teri butut ge kudu naon heula kudu usaha heula di surga mah teu kudu usaha wala ta'abin teu kudu hese capek wala tangosin teu kudu repot-repot walain kitoin tur moal pegat-pegat pan urang usaha ku usahana hese ku hesena capek ku capekna kadang-kadang aya teu hasilna ya tadi surga mah moal ya. Teu kudu capek teu kudu usaha teu kudu repot-repot bari rezeki ngocor terus ya. Moal aya pegatna terus we tilka al jannatu tah eta teh surga allati nurisu anu bakal ngawariskeun kami min ibadina ti abdi kami man kana taqiya nyaeta jalma nu aya eta jalma ayeuna keur di duniana taqiya eta takwa aya hadhil jannatu allati wasopana ahwala ahliha eta surga anu ku kami dijelaskeun sifat-sifatna jeung keluar ahlina hiyallati nurisuha li ibadinal muttaqin ku kami bakal diwariskeun ka sakur-sakur jalma anu takwa eta gambaran situasi anu bakal terjadi sabada para nabi para rasul tadi maka bakal datang hiji generasi anu adong salat ngagagabahkeun kana salat watabau sahawat mengikuti kana hawa nafsu tapi di antawis eta jalma bakal aya golongan anu salamet nyaeta jalma anu iman anu tobat anu nyieun kamaslahatan di alam dunia na ieu keur jalma anu kitu ku Allah bakal diwariskeun surga wa mana tanazzalu jeung henteu turun kaula sararea saul malaikat illa bi amri rabbika angin kalawan parentah pangeran anjeun hadza min kalami jibril li rasulillah ieu sebagian cariosan malaikat jibril ka kangjeng rasul hinah tabasa anhu patrotan minaz zamani dina hiji waktos kanjeng rasul kantos mengalami kepakeman jadi malaikat jibril teu sumping-sumping ya. Anu padahal anjeunna ngantos-ngantos tapi kunaon ieu teu sumping-sumping maka begitu sumping sakumaha anu diantos ku kanjeng rasul saur malaikat jibril wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik Muhammad kaula teu semarangan datang ka anjeun kecuali parentah ti pangeran anjeun jadi kamari kuring teu datang teh ku sabab teu aya naon teu aya parentah jadi maknana mana tanazzalu ila dunya para malaikat teu lungsur ka alam dunia ieu ngadugikeun wahyu ka para nabi illa bi amrillahi wa idnihi kecuali atas perintah Allah atas izin Gusti Allah lahu kagungan Allah ma baina aidina sagala perkara anu payuneun abdi sadaya wa ma khalfana sagala perkara anu pengkereun wa ma baina dzalika jeung sagala perkara anu aya di antara eta payun jeung pengker aya lillahi jalla wa ala jami'ul amri maksudna sagala urusan eta kagungan Allah anu maha agung amru dunya wal akhirah urusan dunia oge urusan akhirat wa huwal muhitu bikulli sayin Allah anu meliputi segala perkara la tahfa alaihi khafiyatun teu aya perkara nu samar pikeun Allah wala yajubu anhu misqala dzarrah teu aya anu bisa lepas tina paningali Allah sok sanajan segede daroh hartosna sekecil-kecil benda wa makana rabbuka jeung teu aya pangeran anjeun nasia eta anu hilap la yunsi sayan min a'malil ibad maksudna Allah moarek poho kana pirang-pirang amal jalmi sakumaha wae amalna bojong boro seueur saalit oge
ku Allah bakal kaemut. Bujeng-bujeng ageng alit oge ku Allah bakal kaemut, sehingga setiap jalmi bakal nampi kana ladang amalna. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Rabbus samawati, Allah anu ngurus ieu sakabeh langit, wal ardi jeung bumi. Wa ma bainahuma, jeung perkara anu aya di antara sakabeh langit jeung bumi. Fa'budhu, mangka kudu ibadah anjeun ka Gusti Allah. Ae huwa Rabbul awalimi, Allah teh pangeran nu ngurus semesta alam. Uluwiha wa sapaliha, boh nuruhurna boh dihandapna. Fa'budhu wahdah, anjeun kudu ibadah ka Allah. Hartosna anjeun kudu bertauhid, ngan mungkul ibadah ka Gusti Allah. Wastabir, jeung kudu sabar anjeun li ibadatihi, nalika anjeun ibadah ka Gusti Allah. Eta kuncina ya, dina ieu ayat. Pertama fa'budhu wastabir li ibadati, anjeun kudu ibadah ka Allah, hartosna kudu bertauhid anjeun ka Allah, tur anjeun sing sabar dina mempertahankan tauhid ieu, dina ngalaksanakeun ibadah ieu. Naon margina? Maka senggeus jadi sunatullah nu dijalani ku para nabi, ku para rasul, ku para sahabat, tabi'in jeung tabi'ut tabi'in, jalmi-jalmi ahli ibadah. Perjalanan ieu teu mulus, pasti aya hambatanana, gangguanana, tantanganana, ancamanana. Boh anu sifatna dahili atawa khariji, anu aya sifatna eksternal atawa internal. Jadi kadang-kadang hambatan, gangguan, tantangan, ancaman ieu teh datang di dalam, tina diri urang, ya, mun ti umat Islam, atau mungkin datang di mana? Ti luar. Ieu tos jadi sunatullah. Nah, keur mayunan ieu saur Allah, wastabir li ibadati, anjeun kudu sabar dina eta ibadah. Hal ta'lamu lahu samia, nah anjeun terang yen Allah teu aya nami salian ti anjeunna. Jadi teu aya deui zat anu wajib diibadahan kecuali Gusti Allah. Wallahu alam. Allahumma arhamna bil Qur'an imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa alimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.